Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ayeuna urang diajar kalimah parentah. Kalimah parentah nyaeta kalimah anu eusina marentahan batur sangkan ngalaksanakeun hiji pagawean. Tah, hiji jenisna kalimah panitah nyaeta pikeun maksa batur. Cing panguakeun jolang ka dieu. Tah etanya anu kadua tuh kalimah pangajak. Kalimah pikeun ngajak batur. Contohna hayu urang beberes kelas. Katilu kalimah pangharpan berarti ngajelaskeun hayangnya. Contohna mugia wae sadayana sareha. Katilu kaopat kalimah panyarek. Pikeun nyarek atawa nyaram batur. Ulah ulin di jalan atuh bisi katabrak. Tah gitu. Anu kalima nyaeta pangwawadi. Nyaeta nganjurkeun atau ngawadian ka batur. Contohna sawadina sadere kedah lapor wali kelas. Anu kagenep pangjurung. Pikeun ngajurungkeun batur. Gancang atuh geura mandi ada rek milu mah. Anu katujuh nyaeta panggeuri. Kalimah pikeun ngajelaskeun pamenta anu leungis. Wayah nanyai sing daek prihatin. Kitu tah maksudna kalimah parentah. Lantaran isina marentah batur sangkan ngalaksanakeun hiji pamaksudan. Kade upami nyusun kalimah parentah kedah bener aksara gedena jeung tanda bacaana. Nya biasana sok aya tanda seru terus awalan hurufna gede gitunya kedah sae kedah leres. Hatur nuhun kasadayana mugi aya mangpaatna. Hayu urang silih hormatan ka sasama. Assalamualaikum.